Yoi pisan. Raksa Art Production. Desa Sukamantri jadi desa paeh mun geus asup magrib. Eueuh nu wani kaluar, eueuh nu wani ka masjid najan ukur adan. Tapi telor mah teu butuh izin pikeun asup ka imah. Di unggal panto imah warga nu kungsi satuju jeung pokal nalika rapat desa pikeun mukalahan eta aya ciri. Tapak leungeun tina taneuh beureum. Tapak eta baseuh keneh siga taneuh nu kakara dicokot ti liang kubur. Najan dihapus jeung dikosok ku sikat, eta tapak teu daek leungit, malah beuki beureum siga getih. Paku Darma nu paling parah, hiji peuting manehna leungit ti imahna. Warga nu neangan manggihan Paku keur aya di tengah jalan desa jam 2 subuh. Manehna keur ngigel sorangan, gerakanana kaku, panonna bolotot tapi kosong. Ciduhna ngacai, di leungeunna manehna nyekel pacul. Gali, kudu digali. Manehna harudang, maranehna hayang balik. Paku gogorokan siga nu gelo, paculna diayun-ayunkeun kana aspal jalan. Warga nu nyoba nyarek Paku kabeh tatalanjung. Tanaga Paku jadi rosa, siga tanaga kuda tilu urang hansip mental narika nyoba nahan awakna. Kiastra datang, lempangna tenang. Manehna mawa cai dina batok kalapa jeung daun hanjuang. Eling jang, eling. Saha nu mawa anjeun? Kiastra nyemprotkeun cai ka beungeut Paku. Paku nguduk pacungna murag. Manehna ceurik ngaguguk, sorana robah jadi sora awewe. Tuluy jadi sora aki-aki. Ki, tulungan abdi. Loba pisan nu narik suku abdi. Manehna nyekek beheung abdi. Paku sesambat nalika baju Paku dibuka. Warga ngajerit. Di awak Paku katempo tapak-tapak leungeun hideung nu nyitak dina kulitna. Siga nu ngowetan dagingna nepi ka tapakan. Ieu geus lain mamala deui. Kiastra nyarita ka warga nu ngarumpul. Ieu mah geus pangajak perang di lalembutan cangkring. Baranehna teresep imahna diacak-acak ku mait anyar. Maranehna nganggep urang geus ngajajah deui maranehna. Kedah kumaha tuh Ki? Bima nanya, beungeutna pias ngarasa dosa. Kudu aya nu dipulangkeun, maranehna minta ganti. Lamun teu diturut, bakal aya panggeblug. Hiji-hiji warga bakal dicokot, dipaehan pikeun jadi batur maranehna di ditu.
kaayaan beki rame. Nalika budak leutik anak Mang Juhri tukang gali kubur leungit. Ujang muka kara umur 7 tahun leungit di kamarna nalika sarebeurang. Pato dikunci, jendela nutup, tapi di hanapeun jendela kamar aya tapak suku leutik tapi warnana beureum ngarah ka leuweung ka arah taneuh cangkring. Bima Ki Astra jeung warga lalaki sejena nyusul ka makam. Maranehna mawa obor jeung pakarang saayana. Sadatangna di gerbang taneuh cangkring, obor maranehna pareum hiji-hiji teu pupuguh. Angin ngahiliwir mawa sora seuri nu ramyang. Mawa babaturan deui. Di tengah kuburan anyar handapeun tangkal caringin badag, Ujang kapanggih. Manehna keur diuk sila siga keur tapa, tapi panonna kosong melong ka luhur. Di sabudeureun Ujang aya puluhan sosok. Ieu lain ngan ukur kalangkang, ieu jelas aya nu sirahna buntung mamawa sirah sorangan. Aya nu beuteungna bolong ususna ngambay. Aya nu rupa kompeni Walanda tapi beungeutna ruksak. Aya nu rupa pribumi make baju koni. Kabeh ngalingkung Ujang siga nu keur ngajaga harta. Ujang, anak bapak. Mang Juhri rek lompat tapi ditahan ku Ki Astra. Ulah gagabah, mun maneh asup ka dinya, maneh bakal jadi batur maranehna. Arwah maneh bakal kakurung salilana. Ki Astra ngahrewos ke sakti ismucur. Maranehna minta tumbal getih. Ceuk Bima ngarasakeun getar energi nu kuat nepi ka huluna nyeri. Ujang teh budak polos. Maranehna hayang Ujang jadi kunci anyar pikeun nutup deui ieu tempat. Tapi si Ujang bakal dibawa ke alam maranehna. Jadi anak angkat maranehna. Teu bisa, kurang lawan. Bima ngaluarkeun bedog. Lawan kunaon? Ku bedog. Ki Astra seuripai. Ieu mah urusan nyawa, bayar nyawa. Maranehna ngarasa dihina ku urang. Lamun hayang Ujang salamet, kudu aya nu wani ngagantikeun posisi Ujang di jero bates pikeun negosiasi. Kudu aya nu wani naruhkeun nyawana. Bima ningali Mang Juhri nu ceurikan nyerian. Bima ningali warga nu bias. Bima ningali tapak hideung dina leungeunna sorangan. Salaku nu milu nyatetkeun keputusan nu kalahan ieu. Salaku nu boga ide. Bima ngarasa boga dosa panggedena. Keun, kuring nu asup. Ceuk Bima miceun bedogna. Angin ngamuk kadaunan garing ngapung ngurilingan Bima. Obor-obor pareung. Ukur aya cahaya bulan samar-samar nu nebus sela-sela dang-daunan. Bima ngalengkah asup ka bates makhluk goib eta. Awak tiis langsung nembus kulit. Siga jarum es nu ditusukkeun kana tulang. Ngalengkah karasa berat siga aya nu nyekel sukuna. Sosok-sosok anu pikasieun eta neuteuk Bima. Aya sosok nu paling badag. Makhluk jakung hideung maju. Sorana ngaguru.
Kuring menta budak eta dibebaskeun. Bima nyarita tegas. Sanajan turna nyorocot jeung huntuna keleper. Kuring wakil warga di dieu. Kuring nu tanggung jawab kana sagala karuksakan. Taneuh ieu taneuh gede. Kami teu butuh mait anyar. Kami butuh katentreman. Maraneh geus kotoran imah kami usarakan. Sok eta nunjuk kana liang-liang kubur anyar nu ngaruksak akar-akar maranehna. Ki Astra di luar batas mimiti mapantun jampe. Sorana tarik ngalawan angin. Hong wilaheng indung tanah bapa langit hampura badag hampura leutik. Bima ngarasa dadana sesek, napasna berat. Naon nu kudu dilakukeun sangkan aranjeun indit atawa sangkan aranjeun narima? Tutup deui. Sosok eta nunjuk ka liang-liang kubur anyar. Pindahkeun kabeh mait anyar. Lamun teu budak ieu jadi batur kami jeung maneh oge. Hese mun kudu pindahkeun ayeuna. Butuh waktu. Bima ngagorowo. Sosok eta ngagerem. Beungeutna nu ruksak ngadeukeutan beungeut Bima. Bau bangke nu jegak ampir nyeun Bima utah. Leungeunna nu badag rek nyakar beungeut Ujang nu masih ngahuleng. Nya dipindahkeun. Kuring janji kabeh bakal dipindahkeun. Bima ngajarin setarikna. Tapi bebaskeun heula Ujang. Kuring sumpah. Sosok eta eureun. Panonna nu hurung beureum neuteuk jero kana panon Bima. Janji manusia inang cidra. Sumpah manusia inang murah. Nyawa kuring taruhanana. Lamun dina 7 poe maka bakal ieu teu dipindahkeun jeung ieu tempat teu dibersihkeun deui. Cokot kuring. Cokot nyawa kuring jeung sakabeh keluarga kuring. Bimana jempling angin eureun. Sosok eta lalaunan mundur. Nu buntung nu bolong kabeh ngaleungit jadi haseup hideung nu asup kana sela-sela akar caringin jeung kana jerotan. Sosok jangkung eta neuteuk Bima sakali deui tuluy ngaleungit. Ujang ngagoler leuleus. Bima langsung ngabopong Ujang lompat keluar di area makam. Buru balik. Urang boga waktu saminggu. Urang boga hutang. Isukna tanpa parentah ti Pakuwu. Nu masih kene gering parah. Warga gotong royong. Teu aya nu wani ngabantah deui. Kasieun geus ngahijikeun maranehna. Maranehna ngagali deui kuburan Maemin jeung Nuliana. Kaayaan sedih jeung sieun campur aduk. Nalika mait diangkat, taneuh di sabudeureunana karasahaneun. Teu tiis siga kamari. Ayon-layon eta dipindahkeun saheulaanan kalahan wakaf leutik milik Ki Astra nu jauh ti dinya. Sanajan pasedek-sedek,
Ki Astra ikhlas lahana dipake demi keselamatan lembur. Taneuh cangkring ditutup total, dipager ku awi koneng jeung ditanceban tangkal hajuang berem di unggal juru salaku tolak bala. Bima mingpin ritual tutup lawang di poe ka-7, manehna mencit hayam hideung, lain keur sasajen musyrik tapi keur simbol miceun sial. Jeung hormat ka adat karuhun, jeung ngubur sirah kebo di hanapeun tangkal caringin bari dibarengan ku doa-doa salamet ti Ustad jeung Ki Astra. Dua kekuatan agama jeung adat ngahiji pikeun nyieun pager goib. Salila 7 poe eta Bima teu bisa sare, manehna cicing ditepas imahna, neuteup ke arah pasir, naha jangjina ditarima, naha manehna bakal dicokot. Dina peuting ka-7 pas jam 12, Bima katindihan eueup-eueup tea. Dina ngimpina manehna aya di taneuh cangkring, tapi tempatna teu pikasieun siga biasana, jadi taman nu endah. Tangkal caringin jadi hejo ngemploh. Sosok jangkung hideung eta aya, tapi ayeuna mah wujudna jadi aki-aki jubah bodas. Beungeutna bersih tur cahayaan. Nuhun, geus ngahargaan kami. Ceuk eta aki-aki sorana lemes tur wibawa. Taneuh ieu bakal subur, tapi lain keur main, keur kahirupan, jaga alam, matak alam ngajaga anjeun. Bima hudang bari kesang badag, napas nangarenghap, adan subuh kadenge ti masjid. Isukna warga nempo keajaiban, taneuh beureum urut galian di taneuh cangkring dumadakan tumuwuh kembang-kembang liar nu endah pisan. Tangkal-tangkal nu tadina garing jadi alus. Hawa pikasieun geus leungit diganti ku hawa seger leuweung. Taneuh cangkring tungtungna jadi hutan lindung desa. Teu meunang aya nu ngaganggu, teu meunang aya nu ngubur. Kasaimbangan geus balik deui, tapi Bima nyaho aya harga nu geus dibayar ku kasieun jeung trauma warga. Sataun ti harita Bima keur ngopi di tepas imahna. Hirup geus normal deui. Desa Sukamantri geus boga TPU anyar di lahan hibah ti bupati, jauh ti tanah cangkring. Paku Darman geus lengser diganti ku nu anyar, sarta ayeuna jadi rajin ka masjid. Nalika Bima rek nyokot gelas kopina, manehna ningali leungeunna, dina pigelang leungeun kencana aya tapak hideung samar, siga tanda lahir nu anyar. Tapak tilu ramo, tapak nu nyekel nalika manehna sasalaman jeung makhluk goib dina peuting panebusan. Manehna inget kana jangjina, manehna teu cidra, tapi naha tapak ieu aya. Ti kajauhan ti arah taneuh cangkring nu ayeuna hejo, Bima ngadenge sora angin ngahiliwir mawa sora halon. Bima, kami ngawasku, ulah poho. Bima nginum kopina, pahit,
Sapait kanyataan yen manehna ayeuna geus kabeungkeut kudunya maranehna. Manehna lain ngan ukur warga biasa deui, manehna teh nu ngajaga mun aya nu wani ngaganggu deui tanah cangkring, Bima nu bakal mimiti ngarasakeunana. Bima neuteup ka langit, mega bodas ngarakacak. Di dunia ieu eueuh nu bener-bener leungit kabeh ninggalkeun sesa. Cag. Raksa Art Production.